Justru kudu mere kanu pedit da mere kanu mere mah eueuh istimewana. Ibu seuri kanu seuri naon istimewana. Ibu alus kanu alus naon istimewana. Nu alus mah batur goreng ka urang, urang alus ka batur. Ta eta teh ajaran akhlak Nabi Muhammad. Mana bukti? Lalajuan. Lalajuan ku ibu di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagaweanna ngaledek Nabi. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema stres, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad teh tukang sihir. Pika nyerieun eta omongan. Tapi Nabi nyamperkeun kumaha ceuk Nabi? Lapar anjeun. Nya heueuh atuh lapar, kuring boga roti. Wal eta roti diasupkeun ka Yahudi anu lolong bari ngahina. 15 tahun Nabi dicaci Yahudi, 15 tahun oge Nabi ngajamin Yahudi. Ieu ladang muludan cikan. Ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus. Ladang muludan teh teu neurak-neurak. Alus.